Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, penak deui sareng Kang Arit bentar dina acara dongeng Sunda anu biasa dicandak ku Kang Arit. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul seri ke-20. Mudah-mudahan mitra-mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu fang beberah kana mana malamandar tiasa nyanak gambaran tina ieu dongeng. Atuh bobil anu kasabitna nami nuju alit kasebat asma nuju dewasa hapunten pisan Kang Arit teh nya. Da ieu mah mung sabatas dongeng. Mitra-mitra sadayana kamari teh nuju nyarioskeun di bumina Binyai. Arita Binyai anu nuju pada mamatan ku warga. Dugi kadinya mitra-mitra. Mangga supados henteu nyangkolong tingkana waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Tah kitu intina urang kudu sadar sabab hirup jeung maut. Urang mah hirup ngan katempelan ku kersana Allah. Urang mah eueuh hak keur berontak. Hak urang mah ngan ikhtiar jeung ngadoa. Leres aki, memang abdi ge sadar nanging asa kabina-bina teuing jalma dolim ka diri abdi. Dara rasaan mah abdi tara nyieun masalah kasasama hirup, tapi naha ari diri abdi. Kitu cek Binyai. Nya ayeuna mah Binyai urang kudu ikhtiar we kumaha carana. Jeung memang waktu aya keneh ayeuna ngan ke urang nungguan mangkanta we heula. Kitu cek Pak RT. Pok Mang Ihin nyarita deui. Di mamah siap ngabantos Binyai. Kitu cek Mang Ihin. Ayeuna urang caritakeun heula mangkanta anu keur neangan nyaeta Jang Wuhi nu dibarengan ku si Gopar jeung si Gapar. Arita kabeh batas geus disungsi, kabeh rungkun-rungkun nu poek anu geuman nu kumaha kabeh geus dipapai. Tapi nu tadi teh hasilna nihil Jang Wuhi teu kapanggih. Renghap mangkanta narik napas panjang, kesang tis mimiti ngorolok, napasna mimiti ngahegak. Aduh, kumaha ieu teh Mang Gopar anak kuring teu kapanggih
kumaha geus kieu nah ai warga manggihan kitu cek Mang Kanta. Oh bae raos abdi mah gan kieu we mohon da tempat tos di papai teu nu kalangkung raraosan abdi mah mohon kan ai raraosan abdi mah ieu teh da tempat anu kumaha ge tos disungsi ku abdi teh maning urang uih heula we atuh ka bumi kitu cek si Gapar satujueun nya hayu we atuh mamang-mamang aya nama urang mulang heula ka imah kumaha engke di ditu naha rek dituluykeun atawa moalna da abdi mah keur kayan kieu mah asa baluang kitu cek Mang Kanta. Atuh nu saterusna mah Mang Kanta si Gopar jeung si Gapar arin di eta tempat rek balik deui ka imahna. Teu lila di jalana srok Mang Kanta si Gopar jeung si Gapar geus nepi ka imahna. Harita warga keur ngalariud bari ngobrolkeun jang uhi malahan mah Pak RT mah keur ngatur kumaha ieu alusna. Kumaha Jang Kanta aya teu raratanana jang uhi teh nyaeta ki aki uhe teu aya teu kapendak manawi aki uhe sareng warga sadayana kumaha aya raratanana justru eta aki ge jeung warga teu aya duka kumaha ieu teh justru aki jeung batur-batur keur nungguan ujang kumaha halusna kitu cek si aki anu ngaranna teh Aki Uhe. Ari ceuk mamang mah kuba mun kieu Mang Kanta ayeuna mah da waktu masih kene aya kuba mun urang kuriling deui mohon abdi mangiringan Mang Badig kumaha saena we da nu tadi teh abdi asa baluang kieu nya ari mamang mah nya waktu aya keneh urang kuriling we kumaha tah Pak RT kitu cek anu disebut Mang Badig nya hade kitu oge nya ada waktu masih kene aya sugan jeung sugan we urang teh aya raratanana ari geus dihitiaran mah teu nanaon kitu cek Pak RT manehna nyanggupan jeung mere sumanget ka warga keur ngarariung kitu di belah wetan aya anu lumpat maneh teh harus wes-wes bari bebeja kadinya bok kadinya aduh Pak RT Mang Kanta oke kasadayana itu abdi tadi ningali Cangguhi aya nu manggul anu nuju ka ditu kitu cek eta jalma atuh sararea ge meuni curihak pok Mang Kanta nyarita di mana Mas Nono di mana kitu cek Mang Kanta nya eta anu datang eta teh anu ngaranna Mas Nono
kieu abdi teh tadi teh kan nuju menerkeun cai. Tah aya anu cecerewetan ku abdi teh. Nya ku abdi teh teu dieu diintip we. Aya si oreng teh Jang Uhi. Ari nujuna teh ka Imahna Basatar. Kitu cek Mas Nono gebeg atuh sararea ngagebeg. Komo Mang Kanta mah lain di kieu ngagebeg getihna jo mimiti naik nafsu ngagugudug ambarah teu kawadahan. Aduh si Kanta bener-bener aduh hayangna kumaha eta si Satar. Bener-bener eta jelema kakuring teh hayang kumaha nya PRT. Kitu cek Mang Kanta. Keun kudu tenang Mamang Mang Kanta. Keun lamun bener eta Jang Uhi dibawa ka Imah Basatar, ayeuna mah ayo we urang susul ku sararea. Kitu cek Pak RT. Da waleh Pak RT mah ngingetin ka Mang Kanta yen kudu tenang ulah gurung gusuh dina nyokot tindakan. Cek Mas kumaha caritakeun ka kuring. Kitu cek Pak RT nanya ka Mas Nono. Mohon kieu Pak RT, kan abdi teh nuju menerkeun cai biasa da bagian giliran anu di Lebak teh anu di landeuh anu caket Bumina Basatar. Abdi teh nuju jongjon we. Tidinya anu cecerewetan tulung-tulungan abdi teh reuas. Nya ku abdi teh diintip. Katinggal eta teh Jang Uhi nya putrana Mang Kanta. Dicandaku 2 jalma jangkung badag. Ari ku abdi bari dipegat da abdi teh sangem. Pasti ada abdi pasti bakal eleh jeung abdi paut ditandasa. Nya abdi teh langsung laporan ka dieu. Tah kitu Pak RT oge kasadayana. Kitu cek Mas Nono. Abdi mah haring hayu bukan purang barik babah baik. Oh urang burak barik baik heula manggihin urang teh ulah ka jurungku nafsu. Sok ayeuna mah obor anu kurang nyieun deui hayu urang ka ditu. Kitu cek Pak RT. Atuh geus bogoh kitu mah bring sararea arindit. Engkei ngalet ngabandalet rek nuju ka Imahna Basatar. Nyata anu panuduhan Mas Nono teh. Ayeuna urang caritakeun di Imahna Basatar. Ari ta si Munar jeung si Manir geus mawa Jang Uhi. Malahan mah geus nepi ka imahna. Atuh Aki Lembing si Panca si Pancu jeung Basatar meuni atoheun. Yen si Munar jeung si Manir geus bisa mawa Jang Uhi nyaeta budak Mang Kanta. Oh gitu Munar Manir syukur euy. Sok bawa ka dieu ka jero imah. Kitu cek Basatar marentah ka si Munar jeung si Manir. Oh mangga bah ya dah ku abdi di canak kurang kali nama. Lepaskan sia uing ulah di kukumaha gitu cek Jang Uhi pikawatireun. Ajelok sia kunyuk cecerewetan
Cepet, kamu teh cempe, ku aing di kocoran. Gitu cek si Munar popolotot. Abang jelema anu teu boga aturan bag-bagan agama. Kabudak hewan ti popolotot. Atuh jang uhi teh meuni sieunneun banget da sepa. Akhirna jang uhi jempe teu nyarita deui. Ayeuna kumaha ba cara salajengna daha perlu disuratan ka si Kanta atau napi nungguan di dieu. Ari cek kaki mah tungguan we, dah pasti manehna bakal neneangan. Jeung pasti manehna bakal boga pikiran yen anakna dipaling kurang. Tah lamun geus kitu urang pentas syarat. Heug ieu budak dibikeun, tapi manehna kahiji kudu taluk. Nomor kaduana manehna kudu mikeun tanahna jeung mikeun duit. Tah kitu satar. Kitu cek Aki Lembing. Oh, mangga bah ngiringan abdi mah, ngiringan. Kumaha we saena. Anu penting mah abdi bisa males ka nyeri ka si Kanta. Kitu cek Bah Satar. Kekeh we manehna teh paribasa hayang bisa males pati ka Mang Kanta. Teu sadar yen nu ngalakukeun kasalahan ti mimiti teh nyaeta manehna, lain Mang Kanta. Da Mang Kanta mah estuning teu tuah teu dosa. Teu nyieun masalah ti mimiti oge. Anu jelas-jelas nyieun masalah mah nyaeta manehanana. Tapi nu tadi teh ari jelema sarakah mah anu dina jiwana, anu dina dirina, anu dina hatena hideung bolongkoten. Salilana hayang hianat ka sasama hirup, salilana hayang ngaganggu. Estuning dina atina eueuh tujuan bener. Cek paribasa mah teu gugur teu angin. Mang Kanta mah eueuh masalah jeung Bah Satar. Justru Bah Satar anu nyieun masalah. Mut atuh Bah, aida Bah, kumaha atuh tos kieu? Atosan wae. Nya urang tungguan we. Keun. Hayang nyaho. Kitu cek Aki Lembing. Keur ngobrol kitu jongjon, aya sora anu ribut meneh galecok. Bari katempo loba obor anu caang gebeg. Atuh sararea ngagebeg Aki Lembing. Bah Satar, si Panca, si Pancus, si Munar jeung si Manir oge meneh ngagarebeg. Allah Ki, itu warga ka dieu nyusul Ki, kumaha geus kieu? Aduh, da ari ngalawan warga mah rada sesah. Kitu cek Bah Satar, soakeun ari ningali warga loba kitu mah. Malahan mah Aki Lembing ge sabenerna mah hatena mah ciut. Rek teu ciut kumaha da ari ngeurepan masa mah teu bisa ku aturan pribadi. Ngaran masa mah lamun dina geus amak bisa wae ngalakukeun ku cara anarkis. Tapi sanajan kitu Aki Lembing tetep nemongkeun sikap anu tenang, padahal hatena mah rada seber oge ningali warga ngalet bari mau obor sakitu lobana. Cicing, keun, cicing Satar, kumaha Ki we? Kumaha Ki? Kitu cek Aki Lembing. Harita srog kadinya warga anu ditempin ku RT Mang Kanta jeung sabatu-batur geus nepi ka hareupeun imahna Bah Satar. Harita Bah Satar anu keur di luar, ari jang uhi mah geus diteundeun dikunci di jero imah nyaeta di kamarna Bah Satar. Mang Kanta geus teu bisa nahan emosi jeung nafsu. Haok Mang Kanta ngagorwok. Satar, aki-aki nurus tunjung,
Ari sia teh rek kumaha? Nah sia teh teu bosan nganiaya aing teh. Nah teu bosan sia teh nyen masalah teh ngadoliman aing teh. Kitu cek Mang Kanta geus teu loba catur jeung carita. Laos sia Kanta. Ujuk-ujuk datang. Rek laos sia teh Kitu cek Bah Satar. Bah Satar ge sewot. Bari sesidik manehna nu salah. Alah, montong loba ngabacot Satar. Aing nyaho, yen anak aing dibawa ku sia. Wagabah sia nyarita teh. Aing mah teu mawa anak sia karena nahaon? Mamawa bebenyit. Kitu cek Bah Satar, seolah-olah ngeles manehna. Padahal geus sidik anu nyieun kalakuan teu seureuk teh manehanana. Bah, tong loba ngomong, tong loba ngabacot. Guring saksina. Tadi pas guring keur benerkeun cai. Aya nu gegerewekan nyaeta jangguhi. Ari ditempo jangguhi keur dibanggu ku dua jelema. Eta tah jelemana guring ge apal keneh. Tong ngeles bah. Besi diduruk ieu goblok. Kita cek Mas Nono ge nafsu bari nuduhkeun ka si Munar jeung si Manir. Atuh Bah Satar teh rada ngahuleng dikitukeun mah asa kapepegput ceuli. Tapi Bah Satar lain ge Bah Satar si jago ngeles. Laos ya kodo obong teh piang teuing nu kadeleh teh lain anak si Kanta. Biang teuing saha? Sia bajang jiwa nuduh teh sia. Lamun kitu geus kadeleh ku mata sia anu jelas. Satar, aing ke masih kene waras Satar. Mata aing masih kene cekas. Otak aing masih kene waras teu moal di otak sia. Geus jelas-jelas anu dibawa teh jangguhi. Dasar manusia dajil iblis. Itu cek Mang Nono bari belak cangkeng. Mang Nono ge ngilu pang nafsukeun. Sabab Mang Nono jeung warga ge geus apaleun kumaha hianatna Bah Satar, kumaha kalakuanna Bah Satar ka Mang Kanta. Anu salila ieu Mang Kanta dianiaya, Mang Kanta diganggu. Sabandarna warga ge geus amak, geus kakerot. Wah, urang duruk we gogobrokna. Man, aki kieu patut mah perlu usir ti kampung. Kita cek Mang Badik. Dekekeun Satar badeh kalakuan geus teu jreug dada tongong dadak ba warga geus apaleun kalakuan badeh Satar. Kitu cek manggihin ngilu nyarita. Pok Pak RT nyarita. Kieu bah. Ari ceuk kuring mah salaku pangurus di dieu. Maning sok kadiekeun jangguhi. Sabab sabuni-bunina ge anu neuneuh tarasi pasti bakal kaameu. Ulah nyen masalah di kampung. Bah, kitu cek Pak RT. Sarwana jeung RT. Yo.
Kuring mah tujuan nyokot si Uhi anak si Kanta yang tari karena lahaon mamawa bebenyit gitu cek basatar kekewe manehna ngelak. Kitu tekan nyahoan aya nu gegerewekan minta tulung si horeng eta teh Jang Uhi. Tulung apa iya abi apa gitu cek Jang Uhi. Da kadenge tadi di luar aya nu ribut atuh sarere ngagebeg lain dikieuna malahan mah basatar oge menireuaseun pok basatar nyarita. Ari sia banir eta budak teh ente di pegpegan sungut teh ha. Aduh ente bah aja tadi nada sing teh da mau kabur. Ari sia goblok. Ayo gubuk ka dieu. Kita cek basatar marentah ka si Manir atuh si Manir teh menireuaseun. Gancang si Manir ka jero imah anu saterusna nyokot Jang Uhi. Pok basatar nyarita. Kata yo dengekeun. Hog anak si laing ku dewek dibikeun tapi asyaratna euy. Kitu cek basatar. Syarat naon? Satar siama surat syarat ha? Hayang kumaha? Rek galungan deui rek kumaha? Kitu cek Mang Kanta sewot. Dengekeun ku si laing Kanta. Hok anak si laing ku dewek dibikeun tapi si laing hiji kudu ngaku taluk. Nomor kadua si laing kudu mikeun tanah anu lamping gigereun dewek. Jeung si laing kudu mere duit ka dewek. Ngarti teu? Kitu cek basatar. Uleng Mang Kanta ngahuleng. Ayeuna mikir. Sabab masalah harta, masalah itu jeung harga diri leuwih penting kasalamatan anakna. Tapi harita si Gopar anu pengalaman kuat ngaharewos ka Mang Kanta. Kieu we gan ai saur abdi mah syarat eta sok kitu temukeun heula we murang kali engke gampang ngatur-ngatur nama. Da ari nu kieu mah kudu teu kedah di tepat ti jangjina ari tos murang kali agan salamet mah gampang lah. Kitu cek si Gopar ngingetan ke Mang Kanta atawa mere isyarat atuh Mang Kanta teh ngartieun. Pok Mang Kanta nyarita. Satar sok kadiekeun anak kuring. Ku kuring ayeuna rek dibikeun eta tanah. Jeung kuring rek mere duit ka maneh satar. Atuh basatar ngadeng kitu meni atoheun. Tah kitu. Sia teh di mimiti ngomong aing meureunna moal urusan jeung sia atuh. Satar dengekeun. Aing mah teu mimiti ge teu nyieun masalah jeung maneh ha. Justru maneh nu nyieun masalah jeung dewek. Itu cek Mang Kanta. Sok buru kadiekeun anak kuring. Atuh nu saterusna basatar mikeun Jang Uhi. Malahan mah sampai kena geus dilepaskeun tina ceklan si Manir. Purebek Jang Uhi lompat tuluy ngarontok ka bapana. Atuh Mang Kanta lain di kieu bungahna. Cipanona merbei sedih
jeng nalangsa ku kajadian ieu nepikeun ka anakna nyaeta Jangguhi anu teu tuah teu dosa ngilu ka babawa. Teu nanaon Jang, teu nanaon Kasep, kitu cek Mang Kanta bari ngusapan sirahna. Enta mapangan abdi we tadi meni nyelibet teng kieu basa dipanggu tukut si jelema itu tuh. Kitu cek Jangguhi bari nujuk ka si Manir. Nya keun bae Jang, sing sabar we sing tawakal. Ayeuna mah da ujang geus salamat. Ya sok calik we di dia ya. Kitu cek Mang Kanta nitah diuk dihandap da non karasa watirna ningali anakna. Ah moal abdi mah dek di dia we gigitan bapak. Kitu cek Jangguhi. Nya tuh iya bapak rek urusan heula jeung si Satar. Kumaha Kanta? Rek ira tanah dibikeun Kitu cek Bah Satar bari melak cangkeng panonna molotot ka Mang Kanta. Ya Satar dengekeun ku jejewer sia. Aing mah panterangan ngaletak ciduh. Top eta tanah dibikeun ku aing. Tapi aya syaratna Satar. Syarat naha make jeung aya syarat. Kapan tadi geus puguh kitu? Geus puguh si laing rek mikeun tanah jeung rek bere duit. Deweke ngarti. Si laing mere syarat, nya deweke kudu mere syarat ka si laing Satar. Syarat naon sia teh? Kanta sok nyarita. Montong bulat-balut. Yah dengekeun. Top. Tanah ku aing dibikeun ka sia. Tapi syaratna pinahkeun ku sia ka dieu. Montong cenah ngajentul di ditu. Sok panggul. Arek dikunyal ku sia pek. Atuh ngadenge kitu mah. Bah Satar lain dikir nafsuna. Nafsu ngagugudug ambarahna teu kawadahan. Oi. Ieu mangkeluk ingkar janji. Pasia teh cikene mikeun tanah. Ari sia eling teh rek dipindahkeun kumaha ngaran tanah. Justru sia Satar anu teh eling mah. Justru sia anu mabok mah. Sia mah geus leuwih teu eling. Sia mah geus edan. Persis sia mah nu gelo. Persis sia mah sato kalakuan. Kitu cek Mang Kanta bari melak cangkeng. Sok gubuk ku sia. Masalah duit ku aing ayeuna dibikeun. Kitu cek Mang Kanta bari ngodok bari saep waktos.